Mitra Kumadaramang, alhamdulillah Mang Jaya ya hibar pangdu ati para wargi tiasa mancen tugas teraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna gara-gara harta. Ieu goreng, ieu dongeng goreng. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ka 43 para mitra sabada Mang Jaya namatkeun bagian ke 42 ayeuna ngahanca bagian ke 43. Mangga nyangakeun aya paribasa. Sadasar aki-aki 7 mulut. Aduh para mitra nyata geus aki-aki pisan para mitra. Aduh Mang Jaya ya para mitra. Umur saumur nagara umur wargi atuh cangtosna asupna aki-aki 7 mulut gitu. Geus aki-aki pisan para wargi. Aduh mangga tapi alhamdulillah masih tiasa para mitra nempangan mitra dina acara dongeng di Mang Jaya Official ye. Masih kene katungguan zaman modern ye para mitra. Zaman modern ai kapungkur Mamang Jaya siaran di radio para wargi. Mitra teu tiasa monitor gitu nya. Jeung teu tiasa ngadangukeun sagawaya tetapi iraha bae. Ayeuna mah ngalakukan channel YouTube iraha wae mitra salasayana mangga nyangakeun kitu nya. Teu kedah ngantosan waktos. Mangga dongeng gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS nincak bagian ke 43 wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna gara-gara harta. Ieu dongeng para wargi karangan Wa Tatang ayeuna teh nincak bagian ka 43. Para wargi sadaya harita Neng Yani penak sareng nu janten lanceukna nya katelah Den Joni. Anu mana para wargi sadaya memang kaayaan anak itu para mitra da Den Joni parantos ngagabung sareng rampog dea. Atana pigorombolan dea para wargi sedengkeun harita Neng Yani maksud jeung tujuan neangan lanceukna kitu para mitra. Mangga dongeng urang teraskeun. Memang asa jauh tina ukuran anggang tina sangkaan. Neng Yani bariswani rek nganiaya nu jadi lanceuk. Harita Neng Yani nyabut peso balati kalawan langsung ngarontok Den Joni nu bari ngaheumbatkeun peso balati. Ngan oro kaya Den Joni rikat newak leungeun Neng Yani tuluy dipencet. Tapi peso pageuh teu daek murag. Malah mah leungeun Neng Yani anu kenca ngajenggut buu. Lengak harita Den Joni ngalengak lila-lila kedebut Den Joni tibebeut awakna didiukan bari leungeun nu katuhu ngadedetkeun peso balati. Atuh Den Joni sateka pola nahan leungeun Neng Yani meuni asarek nikem dada. Saeutik-saeutik congo peso balati kahandap bari sababaraha senti deui kana dada. Udasar kitu Den Joni ngajambak buuk Neng Yani kalawan dibedol ka gigir gulipak Neng Yani ngagulipak. Atuh leungeun nu dipake nyekel peso balati teh dipeupuh-peupuhkeun kana batu. Akhirna peso balati lesot. Korejat Neng Yani ngorejat deui di barung ku ambekan ngahegak. Kadorong ku nafsu amarah. Harita Neng Yani ngorejat deui maksudna marek nyokot peso balati. Ngan oro kaya Den Joni rikat ngarengka suku Yani. Kaleong kedebut Neng Yani tibebeut. Cag peso balati dicokot kalawan pokna. Rasakeun sia Yani. Bisa nasibkeun sia jeung nu jadi inung bapa si Sumarna deuleu, ceuk Den Joni. Bari nincak leungeun Neng Yani anu kenca. Sedeng leungeun Den Joni anu kenca ngajambak buu kalawan dikekenyang kahanap. Atuh sirah Neng Yani ngadangheuak. Barang peso balati rek digereselkeun kana beuheung teu sangka Neng Yani bisa keneh meta. Leungeun nu katuhu nyayang ngayak ka gigir. Pareng ngarampa batu anu deukeut akar caringin sagede cengkir kalapa. Kalawan teu tata pasini deui Den Joni didagor ku batu beletak. Aduh. Den Joni ngagoak bari ngarejet. Keur kitu jekuk dadana dijejek cungkel Den Joni ngajungkel ka tukang. Pesona ngaceleng jauh. Orejat Neng Yani ngorejat gabrug ngarontok Den Joni. Nu harita Den Joni rek ngorejat. Geus kitu der galungan guliti kaditu guliti kadieu pada embung katinihan awak.
Sanajan Neng Yani kasebut jiwa awewe oge, bari diamparan ku tegal amarah ma para wargi sadaya. Dina kawanina teu eleh ku lalaki bari duanana geus teu mikirkeun kadulur satung turunan sira. Harita Den Joni galungan jeung nu jadi adi asa beuki rongka. Akhirna Den Joni jeung Neng Yani tigugulutuk kalebak. Nganya kitu sakuatna sabedasna ge tanaga awewe ngayonan lalaki. Moal bisa mapakan atawa ngungkulan kana tanaga jeung wawanen lalaki. Tapi awewe ge kumaha awewena da teu sakabeh awewe ninca kana paribasa. Heureut deuleu pondok lengkah kabisa ukur juuh cimata. Da puguh Neng Yani tas capek aprak-aprakan. Neneangan cep Sumarna, ari katambah-tambah kurang sare. Nyatan tuwe ngayonan nu jadi lanceuk leuseuh tanagana. Nepi ka akhirna Neng Yani nampa panyiksa ti Den Joni, lanceukna nu cukup rosa. Nepi ka beungeut Neng Yani gareuneuk, irung getihan kitu de sirah getihan balas didagor-dagorkeun kana tatangkalan. Nyaan para wargi Den Joni leungit di kamanusaana teh. Turut ngingetkeun nu jadi adi satung turunan sirah. Harita Neng Yani geus teu bisa walakaya teh terus dibuntang banting. Awak ditajongan gulutuk Neng Yani tigu gulutuk deui kalebak. Jeleng Den Joni luncat muru deui Neng Yani. Buukna dijambak kalawan dijungjungkeun. Geus kitu Neng Yani dicekek bari didedetkeun kana tangkal juar. Atuh panon Neng Yani buncelik tur geus ampir teu bisa ngambekan. Kersaning pitulung tinu Maha Kawasa. Waktu Den Joni keur nyekek Neng Yani anu geus teu bisa hojah dadak sakala. Tur teu kanyahoan ti mana torojolna aya ajag bodas, cungungung ajag bodas teh babaung tukangeun Den Joni. Nu keur nyekek beheung Neng Yani. Gerem-gerem ajag bodas ngagerem, sihungna menirang ngeteng. Atuh Den Joni ngalieuk ana breh horeng ajag bodas anu ngagerem teh. Sedang leungeun Den Joni sajeroni ngalieuk teh masih keneh nyerek beheungan Neng Yani. Nyekek maksudna. Ku ayana kitu ajag bodas ngarontok Den Yani kedebut abun. Den Joni gedebut Den Joni tibebeut terus direweg ku ajag bodas. Gep sambaleh baju digegel terus dibantingkeun. Eta ajag gede pisan tanagana. Geblug Den Joni ngageblugkeun kana tangkal jual. Tapi teu lila Den Joni ngorejat cungungung anjing babaung. Ajag bodas babaung terus ngarontok deui rek ngagegewek awak Den Joni. Pakaian geus rarawek, dada geus beueus ku getih, dicakar kitu ditak-tak geus digegel, kewawak bitisna digegel. Aduh. Den Joni gogoakan bari gugulingan. Tapi sakitu mah Den Joni masih kene bisa hoja. Harita bangus ajag bodas dipeupeuh, nepi ka ajag bodas ngajungkel. Korejat Den Joni ngorejat jeleng luncat terus ngaberetek lumpat. Demikirkeun kana kanyeri, atuh ajag bodas terus ngudag taksiran lamun di manusa masih keneh nafsu, tur can puas hayang terus ngaroga hala Den Joni. Duka kumaha nasibna Den Joni nu keur diudag-udag ku ajag bodas. Malikan kana perkara Neng Yani anu tas rubuh tur ampir-ampiran ngaleupaskeun nyawa, dicekek ku Den Joni lanceukna. Ngulisik tuluy cengkat bari nyabak sirah anu karasa baseuh. Barang ditingali leungeun horeng nu baseuh dina sirah teh getih. Beungeut geus tepuguh rupa garareuneuh. Pakaian rarawek atuh awak meni asa pasiksa. Urut dibuntang banting ku Den Joni. Geus kitu mah Neng Yani nguniang nangtung tuluy ngarengka. Tapi jumari jeug maksudna marek balik deui ka panganjerkan nyaeta ka Aki Joher. Kakara ge meunang opat lengkah geus gedebruk deui rubuh. Astagfirullahalazim. Duh Gusti. Mugi jisim abdi nyuhunkeun dipaparin kakiatan Gusti. Kalayan tiasa wangsul deui ka panganjerekan. Kang Sumarna hapunten abdi Kang. Bilih teu tiasa tepang deui. Ceuk Neng Yani ngagerendeng segeruk ceurik. Bari nyuuh kana taneuh tapi teu lila Neng Yani maksakeun maneh nangtung. Tuluy luak liuk geus kitu leos ini ti eta tempat. Sanajan bari tunda karayap turu manggieung oge sabab hayang bisa tepi ka panganjerekan. Sanggeus jauh ti tempat nu tadi Neng Yani reureuh heula, bari nyang saya kana tangkal keleuwih. Ambekan ngahegak sapake sakapeung para mitra sadaya. Harita teh bari menerkeun samping anu rawek sabab katingali pingping. Dada ngabuliklak temong kutang sabab kabayana rawek.
waktu Neng Yani kereureut teh bari nyang saya dina tangkal hige kana tatangkalan gigireunana aya sora lalaki gegeroan. Atuh puguh we sasat jalma nu tas ampir-ampiran cilaka yeu ngadenge nu gegeroan. Bari teu kanyahoan torojolna, reuwasna lain bobohongan, atuh kurang-kurang mamatak ngatung jerit, matak-matak reuwas ngadenge gaurna sora maung. Neng Yani, pokna ceuk eta lalaki nu keur ngajanteng gigireun. Kebeg Neng Yani ngakebeg. Malah rek ngejat ngan teu kaduga sabab awak meuni asa leuleus lungse taya tangan pangawasa. Ana di lieu koreng ngageroan teh si Cipeu atuh Neng Yani ngagero bari panon rambisak da puguh tas ceurik. Ya Allah Cipeu, ukur sakitu Neng Yani tuluy ceurik deui. Ye, Ceneng. Di mana tuh? Abdi dipilarian ka ditu ka dieu, sareng eta kunaon rarai sapros nu gareuneu kitu? Sareng angean sararowe. Eta di mastaka getihan. Aya nu ngaguna sita ka Ceneng teh. Ceuk si Cipeu urut ret kaluhur ka handap. Ningali ka aya Neng Yani matak pikawatir. Aya pertanyaan kitu ti si Cipeu atuh Neng Yani teu buru-buru nemalan. Kalah ngagukuk bangun kanyanyerian. Si Cipeu nanya bari gog cingogo. Ceneng? Upi Ceneng teh kunaon atuh terarai meuni gareuneu sareng mastaka getihan? Angean saroe kitu naleres Ceneng teh anu ngaguna sita. Nah tuh Ceneng angge angkat-angkatan bari teu wawartos heula ka sasaha. Numawi ku abdi dipilarian kalesan tepang di dieu. Tos kantenan Kang Asep mah teu kapendak dipilarian ku abdi oge. Tos ayeuna mah urang muli we Ceneng lah hawatos ka sini nih hulang-hulang wae ngamutan Ceneng. Geus kitu maka kara Neng Yani nyarita bari jeung inghak-inghakan. Uguh rek balik atuh. Cipeu ngan teu kuat ku leuleus. Kakara ge 2-3 lengkah geus ngadeprek. Makin ten kintana ridho pami ku abdi diakod. Ari teu kiat angkat-angkatan mah Ceneng. Nyari Cipeu mah ngarasa ripuh mah ngagandong. Teu naon-naon. Da sabenerna kuring teu leuleus Cipeu. Meuni asa lungse taya tangan pangawasa. Cumun banget tuh Ceneng mung punten we sanes abdi teu ngartos kana rakaraga wantun ngagandong Ceneng. Pami Ceneng kiat mapah mah Kang abdi ge da moal wantun ngagandong. Teu naon Cipeu ulah boga pikiran kitu. Tema Neng Yani. Atuh harita Neng Yani nangkod kana tonggong si Cipeu terus digandong kituna teh keur si Cipeu bener-bener bela ka Neng Yani. Asa kadulur sorangan bari teu mikirkeun kana karagab nu dipikirkeun ku si Cipeu mah nyaah. Sanggeus jauh reg atuh eureun kalawan Neng Yani turun ongkohan ku Neng Yani dititah reureuh heula. Lamun ngaraskeun teh amah ngaraskeun ka si Cipeu nu ngagandong sakitu jauhna. Geus leungit tina kaca peleos init deui ngagandong Neng Yani. Dina bakating harita ku ngeureueuh mah akhirna jauh teu burung cunduk anggang teu burung datang. Teu burung anyog ka panjrekanana. Kabeneran ini anyang keur sasapu ku sapu nyere di buruan atuh puguh we nini anyang ngarasa bungah bari reuwas. Ari bungahna dumeh Neng Yani kabawa bali ku si Cipeu, ari reuwasna dumeh digagandong bari pakean Neng Yani rarawe. Ameng ting syukur teuing Nyai anaking bisa kabawa ku si Cipeu. Duh Gusti, alhamdulillah Gusti. Kunaon Nyai? Eta teh si Nyai teh Ipeu kunaon pakeanana meuni rarawe kitu? Ceuk nini anyang. Bari ngusapan sirah Neng Yani anu masih keneh nangkod dina tonggong si Cipeu. Ken ini lah bari tataros mah dilebet. Ceuk si Cipeu bari unggah. Tuluy ka jero gog si Cipeu cingogo. Hari Neng Yani harita tuluy ngedeng bangun anu leuleusna keur atuh nini anyang gancang ka dapur. Maksudna rek ngabejan Aki Joher salakina nu keur ngabelengkong hareupeun hawu. Aki itu si Nyai kabawa ku si Ipeu gancang tepungan heula ka ditu. Sakalian ieu pangmerekeun cai katingalin aku kami masih ganu tas cilaka geuning. Ceuk nini anyang dina nyaritana teh bangun geumpeur. Saha sia nini nu murak nangka? Nya kami teh keur murak nangka kitu. Sok suudon kitu sia mah.
Kami teu barang hakan teu naon majalkeun keur murak nangka. Dasar si nini keron sia. Aki Joher kalah amek. Da eta salah reungeut. Nah, dasar si lepet, si lenyed sia. Saha nu nyangka kajaneh keur murak nangka? Saha sia lepet? Mani matak piaraleun aki-aki teh. Lain nyangka murak nangka deuleut itu gancang tu panggihan si Nyai. Kabawa balik ku si Cipeu digaganong deuleu. Cek Nini Anyang nyaritana tarik jeung si Ganu Ambak. Kumaha sia Nini? Pangdengen teh si Nyai kabawa balik. Kabawa balik ku si Ipeu samalah digaganong teuing kunaon si Aki. Tema Nini Anyang. Geus kitu mah Aki Joher ka jero nyampak Neng Yani keur ngajepat di tengah imah. Bari disinghareupan ku si Cipeu. Amuing kunaon si Nyai teh Ipeu. Eta samping menirarawe kitu beuk eta teh mong tuur. Unian atuh sia Nini ulasna teh mong tuur deuleu. Lah orat deuleu ka deuleuna. Awewe teh mong tuur teh. Komo teh mong saluhureun tuur mah meni tengah buri Nyai. Cek Aki Joher si Ganu era parada. Ningali samping Neng Yani soeh teh parawargi. Palebah tuurna kaluhur. Nini Anyang ngenyang samping kebatina tambang sasampayan. Di kamarna rup dirungkupkeun kana awak Neng Yani nu keur peureum. Geus kitu Aki Joher nanyakeun ka si Cipeu. Ipeu, di mana kapanggihna si Nyai teh deuleu? Mawi di ditu kitu tebing. Katini kampung naon nu kad lemur naon jalaran di dinya teh aya pilemuran pisan saperus di dieu. Tema si Cipeu nyaritana tari. Eta kunaon beungeutna semoga reuneuh kitu jeung pakean rarawekeun aya nu nyiksa tuluy digunasita dirina si Ipeu. Eta samping geus siga tapak ngabebekeun kitu. Habaya awek-awekan teh mong dada ukur katutupan ku kutang. Aki Joher boga timuru pantesna Neng Yani. Aya nu nyiksa tuluy digunasita kahormatanana. Kateuing tu kida dieu teh can taros. Alah ecot. Baru ku tukang bandros Ipeu. Geduh eta. Eta beunang ku tukang bandros. Aduh. Aki Joher geus mimiti salah reungeut. Si Cipeu nyebutkeun teh can turas taros pangdenge Aki Joher ku tukang bandros. Nya geus mimiti ceuli si Aki mah sia mapegna teh Ipeu. Ya, Aki lain digunasita ku tukang bandros tapi ceuk si Cipeu teh can turas taros cenah kitu. Oh, jaku kami kadenge si Ipeu nyebutkeun can turas taros. Ari pangdenge maneh kumaha? Ning cek anjeun majarkeun ku tukang bandros. Tak kitu marukan teh deui sia. Manusia tukang popoyok. Kabatur nyebutkeun bonge, ayeuna bonge teh kami tahu nyane. Jadi caritanya ku nyaneh teh nya Ipeu. Acan kieu saur anjeunna geng kewe dicarioskeun nama ceuk kitu. Tema si Cipeu. Para mitra pamiarsa, harita Nini Anyang nyodoran cai kana cangkir leutik. Ari nyane ngasongan cai teh keur saha sia Nini? Da kami mah teu menta cai teu naon deuleu. Cek Aki Joher bari ngareret. Lain keur anjeun keur si Nyai heug duaan heula sangkan sadar. Tema Nini Anyang. Cek cangkir dicekelan ku Aki Joher tuluy mapatkeun jampe. Ditojokeun kana cai dina cangkir leutik. Yo Nini ulasan tarangna 3 kali ti kenca kakatuhu. Tuluy dadana ulasan geus lilir sidang inum. Cek Aki Joher ngasongkeun cangkir. Kalawan harita keneh tarang Neng Yani diulasan ku cai kitu deui dadana. Nu teu kungsi samenit nyah Neng Yani beuntak kalawan ku Aki Joher ditanya. Nyai, inget henteu cing ucapkeun istighfar ucu. Astagfirullahaladzim. Neng Yani bener-bener geus sadar. Manehna ngucapkeun istighfar bari segeruk ceurik. Manggeus ucu geulis ulah ceurik ye. Keun bae da ayeuna mah geus aya di dieu. Atuh sakieu ge hidep bagja kapanggih ku si Ipeu utur kabawa ka dieu. Eta kunaon beungeut meni semoga reuneuk jeung sirah getihan. Pakean meni rarawe kitu. Nah aya nu ngagunasita ka diri Nyai. Nini Anyang teu sabar hayang buru-buru aya katerangan ti Neng Yani. Kuniang Neng Yani cengkat tuluy ngusa ngurutan Cipanon, nyusutan Cipanon ku tungtung samping anu ti Nini Anyang kalawan Aki Joher pokna.
Sok inung heula caina Nyai ngarah-rada tenang. Cek Aki Joher cag Neng Yani kana cangkir. Tuluy nginum nepi kabeakna. Atuh cangkir dituna deui sisi bilih kalawan si Cipeu pokna. Sok saurkeun atuh ceneng. Kunaon ceneng teh? Oh, di eta tempat teh bari rarai gareuneuk teh. Anggean saroe naleres aya nu ngaguna sita ku ka ceuceu. Si Cipeu tumanya bari neuteup kana beungeut Neng Yani. Tur ayeuna mah nyebut ceuceu sabab Kacep Sumarna nyebut akang. Sanajan Neng Yani can pulih pisan oge tina ngararasakeun kanyeri. Kanyeri awak teu ngingetkeun kana kitu, barabat ngadadarkeun naon rupa anu karanapan ku dirina. Ti mimiti ini ti panganjrekan nepi ka tepung jeung Den Joni lanceuk. Kitu deui dina waktuna galungan oge dicaritakeun samalah waktu Neng Yani dicekek oge dicaritakeun satarabasna. Kitu deui perkara Den Joni direweg ku ajag bodas terus kabur, kalawan diudag-udag ku ajag bodas. Hampir aya kana setengah jamna leuwih Neng Yani nyaritakeun kajadian nu karanapan ku dirina waktu tadi. Nya lamun kitu teh mah keur Neng Yani hayang males pati ku ayana ibu ramana Cep Sumarna dikaniaya, malah dipencit ku Den Joni. Waktu Neng Yani keur nyarita teh Mang Odoy Norojo diiringkeun ku Bi Uning pamajikanana. Harita Mang Odoy jeung Bi Uning ka Karabali tas ngasuh, manehna ngadenge sora Neng Yani di imah Aki Joher. Alhamdulillahirabbil alamin. Geuning eta Neng Yani muli. Aduh. Di mana kabangina jeung Ipeu? Cek Mang Odoy tuluy diuk digireun si Cipeu. Atuh Bi Uning harita ngarangkul ka Neng Yani kalawan ceurik bari ngusapan sirah. Itu Mang tebih duka di kampung naon abdi ge. Namayan sumaba ka dinya mah. Tema si Cipeu. Aduh. Ari Cep Sumarna kumaha aya raratanana jeung Ipeu? Mang Odoy nanyakeun Cep Sumarna sabab teu katingali-tingali. Mawi teh can kapenak raratanana Mang. Pangpan abdi kabujang menakan Jayani kasampak nuju nyang saya di tangkal juar bari nangis. Tos kitu mah Jayani dibantu wangsul we kalawan diganong. Tema si Cipeu. Sabenerna jeung Cep Sumarna macan panggih. Geus kitu si Cipeu tumanya deui ka Neng Yani. Upeta saur ceuceu majarkeun aya ajag bodas ngareweg da adenya ka Den Joni. Naleres kitu ceneng aya ajag bodas. Sumuhun jang Ipeu lah aya ajag bodas. Anu katimana torojona nyaho-nyaho ngarontok we atuh ka Joni. Harita atuh ece teh keur dicekek ku Joni. Pamiti aya ajag bodas mah tur ngarontok ka si Joni. Rupana mah ece teh mah bisa tepung deui jeung sadayana nu aya di dieu lantaran ece teh dicekek ku si Joni. Ceuk Neng Yani nyaritakeun. Den Joni para mitra direweg ku ajag bodas. Amuing ku tante aya ajag bodas cenah. Aduh. Namun kitu teh mah ajag bodas teh nulungan Nyai sugan. Cek Nini Anyang. Sumuhun Nini tos kitu mah pitulung tinu Maha Kawasa. Sareatna abdi ditulungan ku ajag bodas. Ari ajag bodas teh terus ka mana cenah Nyai? Duka ka mana mah mung katingali ku abdi mah sapertos anu teras ngaberi ka si Joni. Margi harita si Joni teras lumpat. Yo Aki geuning si Nyai teh ditulungan ku ajag bodas cenah. Cek Nini Anyang noel kana tuur Aki Joher. Rek naon sia tua toel kana tuur sagala Nini. Aya naon bari lagi? Lain aya naon si Nyai waktu dicekek ku si Den Joni. Heueuh kulanceukna aya ajag bodas terus ngareweg Den Joni cenah kitu. Lamun kitu teh mah ajag bodas teh nulungan ka si Nyai. Nari di wewengkon urang teh aya ajag bodas kitu Aki. Kumaha sia Nini? Pangdenge di urang aya ajag bodas. Nah di wewengkon urang teh sok aya ajag bodas kitu. Nini Anyang nyarita tarik bari ngareretak. Nyaho teuing. Aya mulai sugan. Temal Aki Joher ongkoh nyaho teuing, ongkoh nyebut sugan. Ani teu bareg ngomong teh ongkoh nyaho teuing, ongkoh aya sugan. Awas nu hamileung wae si Aki mah Nyai. Lain ku kitu ka karang ngadenge Nini si Ipeu nya. Ini mah Ipeu aya ajag bodas teh ti mana cenah. Jeung aya ku ngarti deui make bisa nulungan si Nyai sagala kawas manusia boga kakarunya. Cacakan kasebut sato. Sajabati kitu make terus ngudag-ngudag nu rek nganiaya si Nyai. Alang siang beunang tuluy dikerekep meureun nyata. Nini Anyang ngarasa kaget dumeh ka karang ngadenge
ajak bodas tur nulungan kaneng Yani basa dicekek ku Denjoni. Para wargi sadaya sakumaha nu kauninga. Nini Anyang ngerasa kaget dumeh kakara ngadenge ajak bodas tur bisa nulungan neng Yani basa dicekek ku Denjoni. Atuh si Cipeu kulantaran ditanya ku Nini Anyang tuluy ngajawab. Uka tuh Nini dah juga nemet nguping ajak bodas. Nih sawios ninipo kenapa lah? Ulah nganiaya we ka urang nu aya di dieu. Kabatur mah kasebut kajal majarahat sawios lah masih dikerakeb ge. Puase nu aya. Tema si Cipeu. Geus kitu masih Cipeu jerut turun tuluy ngaleos rek katampian. Sabab can ngalaksanakeun salat asar. Ari Mang Odoy jeung Aki Joher ngobrol kalawan Mang Odoy. Dina nyaritana tarik da puguh geus apal ka Aki Joher. Nu geus kurang reungeuk maklum geus nyadek kapikun. Atuh Nini Anyang ngoloyong ka dapur rek mirun seuneu. Neng Yani mah keur mandi di pipir bari caina ngalaan tina lodong diwadahan kana ember kaleng. Para wargi sadaya dina sajero 3 poe maneng Yani gawena hulang-hulang we bari cuma limba. Ras inget kacep Sumarna salakina ngarasa hariwang. Sok ingis menang musibah di jalan pasampangan. Boh katewa ku bangsa goromolan, boh ku bangsa kumpeni. Sabab ku zaman harita diunggal kampung geus genjleung nyaritakeun kungsi diranjah ku goromolan. Atuh ku jeung ku bangsa kumpeni neangan laskar atawa tentara republik. Ongko geus mimiti aya pemberontakan ka pihak musuh, nyata ka bangsa kumpeni. Atuh teu kurang rakyat diunggal pilemuran babakuna mah kaum lalaki anu kaditarewa ku kumpeni. Para wargi sadaya dina hiji poe wanci asar harita teh neng Yani keur ngalange di teras. Dia bari teu kendat-kendat cuma limba hate asa ting seredet nalangsa beak kadai. Mana inung bapa geus areuweuh rajin boga lanceuk kasebut lanceuk anu panggedena tur kasebut gaganti nu jadi bapa kitu talajakna ngadon jadi manusia biasa. Ya kitu deui lanceuk nu awewe blengles. Boro-boro ayeuna jauh ge cacakan keur cicing disarakan oge. Teu ngelol-ngelol ongkohan geus kapangaruhan ku salakina bangsa Walanda nu katelastuan panggosna. Atuh para mitra rajeun kasebut geus boga salaki kacep Sumarna ngadon eueuh deui tujuanana rek ngarahpati Denjoni sabab indung bapana dikaniaya ku Denjoni sakumaha katerangan ti dieu. Waktosna teh para mitra.